Kang Jani ieu teh tinggal 10 urang deui nya. Kang Jani RT 01 RW 07. Punten ieu juga nama ieu euy. Mangga. Kang, Kulaan aya naon, Kang? iya abdi teh tenkeun bantuan tunai Kang. Oke, Damang, mohon. Alhamdulillah damang, Kang. Alhamdulillah. Langsung tunai Kang ieu teh abdi petugasna. Tunai. Mohon. Aduh, ya Allah, alhamdulillah euy. Mangkane euy Uang tunai 10 juta Kang. Tuh. Alah, hese Kang berat ieu teh artos sungkul Kang. Mohon. Tong dibuka-buka Kang cing. Bagian batur eta teh. Tah, ieu 10 juta Kang nya. Nya. Nah, eta diasupkeun deui, Kang. Ieu mah artos bensin. Ya. Tapi ieu Akang Jani sanes. 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 Nya. Saha tuh ieu? Bod ieu mah. Oh, ebon. Mohon. Oh, lepat atuh Kang punten we. Nah, Kang. Teu da di dieu ge datana ge Kang Jani punten. Abdi mah teh kengeng nya. Teu aya di dieu mah dataan Kang Ebon mah. Punten we Kang nya. Teu cios. Nya. Anjir, ya racun favorit ya, Ade. Anjir, ya. Sarareksik ya, anjir. Matak pika bitaheun ieu mah euy. Ah, top up, ah ku aing kiriman ah. Top up aing ya, butuh jang top up. Kiriman bintang. Kayak top up lah ya. Duh, asa capek ya tadinya kumahnya. Kang punten Kang. Mangga Kang, bade ka mana Kang? Bade ka bumina Kang Jani kapal didinya Kang. Kang Jani. Mohon. Pan abdi Kang Jani teh. Oh iya. Mohon. Oh, kaleresan atuh. Oh, Damang. Alhamdulillah aya naon? Iya teh bantosan tunai Kang. Bantosan. Mohon, abdi petugas ieu ngabagikeun. Abdi menang bantosan. Kengeng Kang. Alhamdulillah ieu tah. Aduh, jang meuli kuota euy, lumayan. Tuh, Kang. Sabaraha? Ah, lumayan lah salit. Ieu Kang ngomeser ieu we lah. 10 juta. Tuh. Salitnya ayeuna mah bantosan teh nya Kang nya. Mohon salit. Punten. Eta ngelawe 10 juta. Lain kapungkur mah 20 Kang ayeuna nah jadi 10 Karena biasa nuju ieu teh. Ah teu jang kuota ge ieu mah hampir plus kumaha sih? Ieu kantun 8 urang deui abdi ngabagikeun ieu. Rada ringrang eta artos batur ieu teh. Heeh, nuhun lah kan bae lumayan sakieu ge lah. Nuhun nya. Wah, eta we manfaatkeun artosna nya. Kanggo meser kuota naon kanggo nonton Dracin nya. Mohon top up. Mohon mangga. Eta mangga Kang. Nya mangga. Lumayan euy top up aing ge. Beli kuota. Aduh, kumaha ieu teh euy. Waromah tadi teh bunga menang bantuan pek mah teh meunang ning. Karena si Jani teh alus kan imah ge jema beunghar. Ara aing imah ge teh krutuh teh meunang. Ieu mah kudu bebeja kapak kubu ieu. Kasih ojak ieu mah lah. Ieu racun rame anjir, aing hek boga duit, ieu rame na anjir, racun rame na. Ieu rame ieu. Jan, naon ieu teh sia mah ngaganggu wae aing keur nonton. anjing sia loba duitna deh kah? Nya rek teu loba duit aing jelema beunghar atuh. Minjem lah aing jang modal nguseup. Ah, sia mah pantesan teu beunghar-beunghar ngan nguseup tong loba omong. Minjem heula we deh Kang. Karunya sing karunya ka aing. Ya aing mah keur bager ya jelema beunghar bager ku aing ya bere injem gocap. Atuh gocap mah tong nginjem menta we. Ai sia meureunna da aing ge menang usaha duit teh. Heuh, kembali lah. Nguseup pameueuh nu nyaingan aing beunghar lah. Alhamdulillah aing boga jang modal. Balangsak mata hirup dengan nguseup we. Mohon sia ka mana? Nguseup atuh aing mah. Ieu lo ngukur galengan. Aing ngukur ruangan. Cuma sia ka mana? Aing marka si ieu kubu euy. Oh ka era sia naon atuh ke tempat lah pokon mah aing kinit pokon mah. Udah teh. Racin lagi neangan judul anyar dia kacamata hese lah.
Bon, Naon? kemana? Aing mah kasih kulit. Naon seteneangan jelema kitu. Aya perlu. Keur naon? Nah, biasa jelema beunghar mah ieu nonton racun aing rek top up gitu. Racin anjir. Ah, tuh naon deui da aing mah rek usaha naon duit geus loba tingali biar ge menang bantuan. Menang bantuan. Keur loba duit aing menang bantuan ngan saeutik bagi aing mah bantuan 10 juta na. Oh, aing teh aing teh bieu teh komo ka aing ngan salah. Maneh cenah menang teh 10 juta gede atuh bloy. Da ieu hirup mah maksudna lain usaha milik ge ngaruh berarti lain milik maneh. Oh. Bagoy teh. Da emang geus kuduna meureun maneh mah balangsak saumur-umur. Aduh, kumaha tuh aing geus watunya. Kama era kasih ku Kasih kubu aing beja ah. loba beja kos bolon ting temenang bantuan ge. Punten. Punten. Mangga. What? Geus selesai teh salamna. Nah, kumaha? Lain, tadi depan aya naon bantuan tunai. Oh, aya, kumaha gitu? Lain, ai urang mah teu meunang ning. Kieu oge kayaan ai si janian beungar bari jag-jag meunang. Oh, dari masalah eta mah ku pamarentah mah kabeh oge didata. Eueuh anu miskin, eueuh anu beunghar kabeh ge masyarakatna. Kan meureunnan eta mah milik we meureunnan. Milik-milik kumaha ari kuwu? Heeh, maksudna teh pan ari si Jani mah meureun meunang maneh mah henteu. Heeh. Bari maneh kaayaan kieu henteu meunang. Heeh. Oh, wayahna ulah sing narimakeun kana takdir, kana nasib da kumaha deui. Jadi di dinya ge ninganan siga ngadat ka urang. Heueuh, pan beureun datana ku kubu. Heeh. Gitu ari data mah ke urang jeung seakan-akan di dinya ciga ngamek ka urang geuningan ieu. Rengekeun heula ai masalah anu kitu mah da lain antara ku kubu ataupun ku saha lain da eta mah ti pusat langsung. Atuh aing oge lamun maneh mikirna kitu mah misalkeun secara pribadi ka aing ciga nuduh kitu. Atuh entong boroning kitu imah aing oge geus butut. Lamun aing mentingkeun diri pribadi mah meureunnan geus we ku aing kabeh dipake ngomean imah. Tapi heueuh oge Heeh. atuh kumaha aing teh boga jang meuli beas kumaha tuh? Tuh yang meuli beas pisan le. Atuh sakali-kali mah atuh daek gawe naon atuh maneh teh. Gawe naon aku sok teren ningali teh. Ampun sia. Kumaha Ayolah jang meuli beas mah geus tong loba omong lah aing mah. Geus teu gararna ngarengekeun loba omong ya. Jang meuli beas mah. Nuhun atuh lah kayak mah eta loba ning duitna. Atuh lain ge ku itu boga duit mah sia. Ge. Mahi mah sakitu. Nya mah mahi Bisi teu mahi ieu tamahna ieu. Batu giok. Ayo di mah.